Sampurasun. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamun. Bismillah biqudratillah. Bismillah bil iradatillah. Bismillah ya nurullah. La haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Sadayana puji kagungan Allahu Rabbul Izzati, sinareng rasa syukur kanjenanana nganuhunkeun tina sagala rupi nikmat, sagala rupi nutos katampi tina sifat welas tur asihna. Alhamdulillah dina siang ye patepang deui sareng kialang pengkajian Nur Mahagung dipasewakan pancar tunggal. Muga kasadaya dulur-dulur nu di lembur, baraya-baraya anu di kota, anu di mana wae ayana, aya dina kabahagiaan, kasejahteraan, tur kasalametan. Dina siang ieu sambilna urang istirahat menikmati cuaca turunna hujan nya. Cipta karsana Allahu Rabbul Alamin anu nyuburkeun kasadayana nu aya di satangkarakning jagat. Muga ieu sing ngajantenkeun ciri hurip tur ngahuripan kanggo urang sadaya anu gumelar di alam dunya ieu. Nu mana dina siang ayeuna urang mengkaji di alam terbuka, di alam jagat raya kalawan disaksi ku semesta. Ieu mangrupakeun ilmu kanggo urang turunna cai hujan. Pengkajian pikeun ku urang ditapakuran, pikeun ku urang dibaca, dilarapkeun ku urang kana diri, kalawan ku urang diasupkeun kana rasa nu sampurna, supaya ngajadikeun kitab anu nyata, supaya ngajadikeun ilmu anu tangtu, tanda-tandana, ayat-ayatna Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditapakuran ku urang ieu cai hujan anu asal ti lautan ngalalakon ka alam daratan, ngageuing tur ngelingan pikeun urang ti Allahu Rabbul Alamin, cipta karsa anjeunanana. Lamun ku urang ieu dikaji cai hujan ngajadikeun tungtunan kalawan pangeling-eling kanggo urang. Ngalalakon di sagara lautan proses perjalanan anu teu gampang, ngajadikeun pembekuan kalawan diserap ku uap
dibekukeun, diolah saatosna waktu turun ka daratan tarurun ka daratan. Robah cai lautan, jang ngelek cai hujan. Ieu cai hujan mereka mangpaatan mengabdi di alam kenyataan. Cai hujan ngabakti di muka bumi ieu sakabeh nu jararadi di ieu jagat raya. Sabangsa tirup cicing sakabeh tatangkalan, sakabeh nu jararadi di muka bumi ngucapkeun rasa syukur ka Allahu Rabbul Izzati. Sabab ngajadikeun kasuburan pikeun jararadi di alam bumi ieu. Cai hujan ngajalankeun ibadah da ieu makhlukna keneh Allah Subhanahu wa taala. Cipta karsana Allah Subhanahu wa taala. Diutus ku Allah ku ngalewatan sang semesta supaya ngabakti, supaya ngalaksanakeun ibadah, supaya sujud ka Gusti Nu Maha Suci. Kumaha carana nyieun kamangpaatan ka papada hirup nu aya di muka bumi ieu. Hirup cicing, hirup nyaring, hirup eling, dibaktian ku cai hujan. Cai hujan tanpa pamrih. Cai hujan ikhlas ridho geus teu nyarita yen ibadah ka papadaning hirup, sabab sadar ieu cai hujan sakabeh anu aya tajalina jajadianana Allah Subhanahu wa taala. Urang salaku manusia nu tanpa disadari ngarasa urang pangmulyana, ngarasa urang luhur darajatna, sehingga urang tanpa disadari, tanpa aya ajen teu ngajen ka ieu makhluk tunggal Allah nu lumungsur ka alam daratan anu seja ibadah. Jarang manusia anu nganuhunkeun ka ieu cai hujan. Petani jarang nganuhunkeun cai hujan. Pon kitu deui sadayana. Padahal ieu cipta karsa tajalina jajadianana kaagungan Dat Nu Maha Suci nu ngauban saantaraning alam. Kadulur-dulur nu di mana wae ayana, tah ieu tungtunan sepuh urang di Tatar Pasundan tepikeun ka ngadidik nungtun kasakabeh seueur-siwina. Hiji ulang eling ka Gustina, dua eling ka papadana, eling ka alam semestana, eling ka ibu ramana, ka karuhun-karuhunna, sinareng ka para leluhur-leluhurna. Atikan jeung didikan para leluhur di Tatar Pasundan kacida mulyana, kacida agungna, luhung dina budi pekertina, luhung dina budi pangartina. Sadaya iratikan jeung didikan. Manusia geus ngerasa cukup
ngarasa iman ka Allah Subhanahu wa taala. Manusia geus ngarasa cukup sumujud ka Allah Subhanahu wa taala. Anu ku urang teu kabayangkeun jiga kumaha rupana eta zat nu maha suci. Tapi kanu araraya naon bedana ye cai hujan jeung cai nu aya di urang. Sakabehna pada ngumbara. Ngumbuh ngambah alam kahirupan. Anu geus ngajadi batasan pikeun ka sakabeh nu gumelar di alam kanyataan. Moal saeneng-enengna urang jumeneng di alam kanyataan ayeuna. Dulur-dulur anu di lembur, baraya anu di kota. Tah di dieu pangna urang kudu ngancik iman. Sabab leluhur urang pangheulana geus leuwih ti iman. Leluhur urang nyontoan iman nu pangheulana. Naon cirina? Acen ka sadaya anu jararadi. Sabab leluhur urang sadar sakabeh ayeuna nu jararadi cipta karsana zat nu maha suci, Allahu rahmatan lil alamin, Allahu rabbul alamin. Jadi urang ulah tepikeun seperti anu digeuing dina surat Al-Baqarah ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastahji'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim wa la ya'mahun. Dina surat Al-Baqarah ayat 115. Tatkala iman urang ngan sakadar dina ucapan, ngan sakadar maca kana hurufna, bari jeung teu kaharti nu sabenerna, naon atuh ari iman anu saenyana. Sabab ngaran iman itu lain percaya. Percaya cantang tu iman. Nu disebut iman nyatana hiji ketenangan. Geus tenang dina nyorangna ieu alam kahirupan sabab geus akur jeung papadaning hirup. Runtut jeung nu lembut, wawuh jeung nu nyaho, sabab sadar badan kanyataanana Allah. Sehingga lumampah di alam kenyataan ieu pinuh ku kalawan katenangan. Jadi harti iman anu sabenerna lain percaya tapi tenang, tentram. Masing-masing suku, masing-masing bangsa ngagaduhan keyakinan tina ajaranana masing-masing. Anu geus teu kudu urang saling salahkeun. Anu geus teu kudu urang saling pikanyewa, terutama anu ngaku agama Islam. Anu angkuh, ngarasa bener, ngarasa pangnyana, ngarasa pangalusna, ngarasa nu ditarima kudat Allahu Rabbul Izzati. Padahal eta hanya sebatas pamikiran jeung kaegoisan. Allah nurunkeun hiji tanda-tandana di alam jagat raya ieu ku ngalewatan sagala anu jadi.
Tapi lamun urang mengkaji karena dasar keimanan dan sakadar insporna urang tadi ti Arab, iman kudu percaya, tapi iman itu lain percaya. Manusia anu geus ngarasa tenang jiwana, manusia anu geus ngarasa tentrem jiwana, teu memandang ieu ajaranana Hindu, ajaran Buddha, ajaran Kristen, ajaran Islam, geus teu memandang dasar kadinya. Tapi aya dina kasadaranana sakabeh anu jararadi eta dulur urang makhluk tunggal Gusti Allahu Rabbul Izzati. Naon anu ku urang rek dipake kaagulanana. Terutama anu ngaku agama Islam kade, sebarkeun kuda rasa dedeh, rasa cinta kasih, saling menghormati, saling ajen jeung papadaning hirup, seperti bieu turuna cai hujan, teu ngabeda-bedakeun, teu ngawilah-wilah, sakabeh nu araraya di antara jagat raya ieu sadayana walatra kabagean ku eta cai hujan. Cai hujan teu pulah pilih. Rek agama naon wae oge, rek makhluk naon wae oge, cai hujan estuning walatra ngajalankeun ibadah tanpa memandang kana hiji identitas. Kartos. Tah ieu pengkajian teh. Dina surat Al-Baqarah ayat 15, tatkala urang ngaku iman ngan salancar. Sabab didinya diterangkeun cing saha anu ngan sakadar iman dina ucapan Allahu yastahji'u bihim wa yamudduhum pitugyanihim wa la ya'mahun. Mangka manusia khususna bakal dipermainkan kahirupanana, kalawan bakal diantar tina kasesatan-kasesatanana. Kade sanes nganung harti urang dicilakakeun ku Sang Pencipta. Tapi jalma-jalma anu ngan sakadar imana kana huruf, karena beja nu can dirasakeun, anu can diterapkeun dina rasa nu sampurnana dina batinna, tanpa disadari dipermainkeun ku pikiran-pikiranana, dipermainkeun ku kaegoan-kaegoanana, kalawan lumampah dina kasesatan-kasesatan. Harti sesat di dieu sanajan urang tadi seueur tadarusan, seueur ngaji, seueur maca Quran, seueur pangaosan, tapi teu bisa ngarasakeun katenangan dina alam kahirupanana. Kahariwang, kamelang, kawas-wasan, repeting kalah urang pusing, brai beurang kalah urang susah, jiwana teu ngajadikeun katenangan anu pasti. Can bisa tumarima jeung narimakeun kanyataan cipta karsana Gusti Nu Maha Suci, dat laisa kamislihi. Allah Subhanahu wa ta'ala. Muga digeingna dielinganana ku surat Al-Baqarah ayat 15. Ieu urang kontrol diri pribadi urang. Naha urang masih keneh nuturkeun kasesatan, hartina pikiran jeung kaegoan, atanapi urang tadi nuturkeun Gusti salaku guru sajati. Eta
anu bakal nyaangan ka jiwa urang. Eta anu bakal nuntun kana perjalanan urang kahirupan. Muga dina ieu kasempatan mengkaji Nur Maha Agung anu geus ngajadikeun sagala nu aya di antara neme ieu cai hujan sing ngajadikeun pangeling-eling jeung panggeuing ka urang sadayana. Sakitu panginten dina pengkajian ayeuna sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamun. Qaula birabirahi. Alus temat.